Kuring loba nanya, "Pangresa acreng." Ai saudara Pak Dedi kumaha si Bapak aing? Ya dari lihat di sini dilihatnya dari sosok mana, sisi mana gitu. Namanya orang apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan onnya, akan kelihatan apa saja akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya pasti plus minus. Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana, sudah di framing Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu, cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur kena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol, itu saya simpulkan gubernur blon, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jelutna, lain ukur hanya sebatas bibir ngomong di nabi bibir. Naon Kang Dedi teu di panggung ngadeg. Pan urang teh diajarkeun adab. Hiji, adab ka Allah. Dua, adab ka kolot. Muka tilu, adab ka guru. Muka opat, adab ka sasama. Pami di panggung berarti abdi sapanggung. Pan abdi mah derajatna ge sahanapeunana. Kunaon derajatna sahanapeunana? Ceuk ilmu abdi nu ngaranna guru naos, ustad, kiai eta teh pemimpin spiritual. Ari pemimpin spiritual teh urusan nabi urusan langit. Lamun cek umat kiai langitan. Lantaran urusan langit, urusan rasa, urusan cinta, geus eueuh urusan jeung kabutuh dunya. Sabab dirina ge ukur nu diudag ukur hiji, nyaeta kariduan Allah. Itu. Lantaran itu kuring mah dugi gaena gaduh tradisi ngamuliakeun teu kengi ngamomorekeun teu kengi ngahinakeun. Mata ke taranya nyanakeun politik. Kunaon taranya nyanakeun politik? Lamun kuring nyana kiai nyanakeun politik, kuring geus ngalungsurkeun darajat kiai tinu darajat langit ka darajat bumi. Lamun diturunkan ke derajat bumi, kuring geus mere hasud ka kiai. Kunaon mere hasudna? Mohon upami dicana kiai jadi tim sukses, beureum kiai teh kedah nyukseskeun abdi. Kedah nyukseskeun sanes. Engke lamun nyukseskeun meliran celah kumaha carana nurunkeun derajat nu sanes. Kumaha lamun aya ayat nu dikutip kemudian tafsirna diarahkeun nuju jeung hawa nafsu kemenangan dirina. Apa urang teu ngarungkakeun derajat agama? Apa orang tengah ke derajat Quran? Quran ditafsirkan jadi tafsir politik dibawa ke hawa nafsu anjeunna ruksak di agama. Namun agama model kieu mungkin dinu jangka panjang punten diri lungsur kepercayaan. Upami lungsur kepercayaan ka tokoh agama bahaya. Bahayana naon? Ieu lamun aya negara bancang pakeu aya ceos sosial, ceos politik, sadaya ulamana tos berpolitik, ulama mal bisa nenangkeun, mal bisa ngerem, mal bisa ngakurkeun sabab geus aya di kelompok pertikaian politik. Urang mah di tanah Sunda ulah dan ai buruk mengarana ge guru nu bangor muridna nu bageur muridna teu cueut kanu hinteun teu konteng kanu kono atuh cenah eta guruna cenah bisi teu boga perhatian mun teu ngiru mah teu kudu sabab murid nu hade pamimpin nu hade pasti merhatikeun ulama ku pamarentah lain ku pribadina sabab ulama ngajaga akhlak umatna teu mabok teu zina teu lacur teu judi berarti negara geus diamankeun ku ulama program ulama kunjana. Itu cara berpikir daripada jadi bestie menambah kuat di provinsi dengan organisasi agama 100 juta dibikin 50 bagi 2 aja nubuka aspirasi kan dosa kabeh bener kan? Dosa ya dengan sinanya SPJ fiktif kira-kira dosa ngajak ajengan kamu kadosaan